Bayang naik. Non dengdek. Nah, nu dengdek mana teh sok gagabah nyebut dengdek. Ora ribut make Nu dengdek non saliwang. teh. Nah, nu dengdek. Lain dengdek, hayang naik ka luhur itu tuh bangun ngarareunah nyawang. Oh, tihang mana tihang dengdek sakeut Tihang. lempeng kieu da dielot atuh batur ge ahli bangunan. Mang Ar teh ahli bangunan ieu teh. Oh nya dengdek kieu. Ah, mana mah dengdek atuh. Sing tempo atuh eta teh tihang teh teu dengdek. Tong dicek ladek dikumakeun eta di kitu-kitu kumaneh. Lain tihang dengdek, hayang naik itu orang tuh bangun ngareunah nyawang hek bari ngajoprak. Oh, rek dirakrak. Ilaha Montong, montong astagfirullahaladzim dirakrak. anu saliwangnya. Make dirakrak menang Mang Ar ngahaja ieu di kieu-kieu tuh sakitu menila lempeng kieu laluis lalu kitu rek dikumahakeun mun geus dirakrak ku maneh. Lain ek dirakrak. Iya hayang naik. Tuh di luhur bari nyawang, komo bari ngajoprak mah. Enakeun. Oh, rek diomekeun. Ah, montong make jeung rek dirakrak diomekeun geus meunang Anu bener ieu teh saliwang. ku Mang Ar teh di laut atuh udah ahli bangunan Mang Ar ge. Maneh masuknya nyahoanan ah dibabawa teh kitu ngerakeun pajar ieu imah dengdek tihangna cenah rek dirakrak diomekeun. Angsok eta make jeung eta nyanyahoanan jeung awewe jeung poe bisa ge maneh menerapkeun tihang oge. Raribut. Lain tihang dengdek. Iya teh urang teh hayang naik ka luhur. Teh cicing di luhur teh ngareunah bari nyawang ka ditu tuh nyawang we komo bari ngajoprak. Ah, rek dirakrak entong tong dirakrak gagabah maneh eta make dirakrak. Tong dirakrak engke sesicing we maneh mah. Lain ek dirakrak. Ya urang teh mau naik ka luhur teh nyawa kayak bari ngajoprak teh enakeun. Masing rek diomekeun tong boro-boro ngomekeun ah kas nu bisa wae maneh. Manggulna ge hese nerapkeunana maneh mal bisa. Mah ieu mah kalarek dirakrak diomekeun geus meunang Mang Ar ieu ge alus. Ade ieu ge tuh gagabah make jeung halik we halik ah. Tong make Iya geus mal balik jeung saliwang mah batur mah hayang naik. Ieu mah mana dengdek we ah make dengdek teu dengdek ieu mah. Abang nu saliwang geus mal balik ngomong kitu ku oge. Ah, Ribut. Kitu ngerakeun euy si amu mah dibabawa teh. Pajar ieu imah dengdek cenah ieu. Tihangna sakitu dielot kieu ku Mang Ar oge rek dirakrak cenah rek diomekeun. Dah. Imah naon make rek diomekeun. Sakitu ngomekeun gantar ge teu bisa ieu rek ngomekeun ieu manehna mah gagabah nyebut dengdek. Sakitu ngareunah tuh di luhur padahal euy mun ka luhur naek ngareunah meureunna nya euy mun nyawang di luhur di ditu tuh bari ngopi bari naon. Rek ka mana entong halik halik ngajaran naik deh ke mana jalanannya? halik make nyebut dengdek geus we halik halik ah. Maneh mangerakeun geus aya nu Abang nu saliwangnya. Batur-batur mah hayang naik lah dengdek. Mal bener jeung nu saliwang mah. Bisi era bisi anu bogana meureun cenah ngaledek. Sakitu alusna tar aing hayang naek ka luhur euy ieu teh. Hayang ngopi di luhur bangun ngeunah aduh aing mah. Kan si amu kitu euy bisieun kada aya Mang Ar mah era urang atuh disebut dengdek mah. Kudu tong dibawa si amu mah isuk deui mah euy ah. Ngerakeun wae aing untung nu bogana ya Mang Arna cenah katarajo heula ya penting tadi teh.